Wilujeng wengi kasadayana. Patepang deui sareng abdi dari Mulyadi sareng rekan abdi Cindy Nurmalasari. Dina waktos ieu abdi bade ngandungikeun warta ngeunaan rorompok paninggalan Walanda. Kacaritakeun di hiji tempat di kampung Kerajaan Desa Tanggulun Barat Kalijati Subang. Ayana bangunan-bangunan anu mangrupakeun perkebunan paninggalan Walanda. Salebihna mangga urang lajengkeun karekan abdi Cici Aisyah di tempat di Sumangga. Hatur nuhun keadaan di Mulyadi sareng Cindy Nurmalasari di studio. Di dieu abdi bade nyalusur misteri rorompok paninggalan Walanda anu aya di wewengkon Tanggulun Kulon. Wilujeng enggalna wae hayu urang sasarengan nyalusur misteri ieu. Assalamualaikum Pak. Punten ngawabel kana waktosna. Ti dieu abdi Cici Aisyah anu bade nyalusur misteri ti rorompok paninggalan Walanda ieu. Nah, pemirsa, ti dieu abdi sareng Bapak Ujang anu ngagaduhan pancen ngajagaan rorompok paninggalan Walanda ieu. Yope Pak, aya makhluk keibuan naon wae anu aya di dieu teh Pak? Ya, anu ku pamanya kemari teh nyata kitu neng aya naon teh nyata jami anu sapertos laukna kanapna sareng naon teh macan putih teras barudak anu adalit dua tah eta teh bapak teh tas menakan teh. Dupi aya teu anu orang asing anu masuk ka dieu anu parantos mangenan aya makhluk gaib di dieu teh. Eta mah bapak teh can ninggal eta mah ari anu tos ka bapak mah nya kitu. Hari teh mah nya tah bapak kerongi naon teh aya deui tah anu duka jalmi kumaha eta nya jadi ningali bapak teh kerongi kemari. Aya nyebat ka bapak oge nyebat Assalamualaikum di dieu teh tapi jalmi eta nya neng. Panginten aya teu anu masuk karasukan ti makhluk gaib di dieu. Masukana ka bapak ka eta Anu lain sareng kana bapak mah. anu lain anu jalmi anu
tamu teh kapungkur ternyata masukkan 2 jami teh teh teras kapungkur anu di dieu aya deui sajami anu tamu sareng nu sajalmi eta pas kaayaan karasukanana kumaha teh Pak? nya gitu jadi neng kumanya jadi kerasukan jadi emut naon gitu jadi pingsan lah gitu neng eta Kan mah tak emot kanu naon-naon gitu. Kapungkur ta daongi nya eta menakan deui opat teh nya eta jalmi teh ditinggal itu aya jalmina gitu. Aya anu ka bapak tah anu ngaganggu ka bapak? Anu ka bapak mah nya eta tah anu seperti istri nya eta anu seperti dujung teh nya gitu tah eta anu ka bapak mah ngaganggu teh. Eta teh 2 kali ka bapak nu ngaganggu teh. Lamun di masyarakat sekitar gitunya nembongan ke narembongan teh ka masyarakat sekitar eta terus faktor-faktor naon wae anu bisa nyebabkeun si para makhluk gaib eta teh nembongan gitu. Teu aya neng teu aya anu ieu anu kanu sanes mah teu aya cuman ka bapak hungkul. Jadi teu aya anu mangsakan sanes mah. Eta sabab bisa ngaganggu ka bapak itu aya sababna teu Pak? Nya aya bapak mah nya sababna nya teu aya nanaon cuman bapak nunjuk piket di dieu cuman rencangan bapak teh sakit kapur tapi kan ayeuna teh saya mau gitunya sahari teh meureun jadi ngaganggu lah soal itu jadi ka bapak ngagunguna teh tapi bapak oge masih kene dan tidur lah hari teh jam 8 itu tinggal dan tidur mesti jam 8 mesti sore gitu lah ada teh menakan eta teh eta kene bapak 2 kali eta teh 2 kali 2 Pak? malam mon 2 malam Salasa Jumat ini ngari ID pan misteri rompok teh tas sering di upload ku channel-channel nu lain tah. Anu naon wae anu tos nyalusur ka dieu teh? Anu nyalusur anu kumaha neng anu ieu Jamina anu nyalusur Anu di dunia lain gitu. dunia lain ya cuman dunia lain kan cuman aya sekali neng kan tapi aya deui hari teh duka tiba teh subangnya ka dieu nya batina teh dunia lain tapi barudak itu 2 malam teh aya ka dieu tapi anjeunna cenah menakan di dieu di pas eta di lebak kan anjeunna salah masuk cenah ieu nuju dijaga di dieu gitu. Tapi teh bangsa macan putih anu jalmi istri anu luhurna istri sarang bawahna lauk sarang murang kali eta pernah nembongan ka bapak anu mana wae? Nyata barangkali ahli tua bapak nuju ngontrol terus macan putih terus istri mah terus 2 kali tanu istri terus menakan teh nembongan lah gitunya ka bapak hungkul gitu sama cuman terus 2 kali istri terus 2 kali menakan itu masa kali barangkali ahli tua mah cuman ini itu sampai Bapak kersa teu nunjuk-tunjukkeun tempat-tempat naon wae anu aya di dieu? Anu tempat-tempat Kamar mandi, dapur gitu. Anu baheula-baheulana digunakeun di dieu. Anu dapur jadi maksudna neng jadi dek ninggal Bade gitu. ninggal kaya anak-anak itu Pak. Cuman nya di dieu itu dia terus udang ieu nya muka terus kayak gitu kan muka anu sanes nama di karon itu. Bisa teu Bapak nunjukkeun gitu ayeuna ka gitu. Ya sok eta da dieu kan. Nunjukkeun jalan.
udang. Ya. Alat-alat. Gudangnya tos di kapungkur Pak. Nya kapungkur. Tapi aya gudang-gudang anu eta mah di karon sih anu aya alat-alat ieu mah. Dupi ieu teras alat naon ya Pak? Hah? Iya Pak. Di kapungkur ayana. Bisa ieu mah anu enggal. Oh, jadi mah barang-barangan enggak? Enggal ieu barang-barang anu kapungkur mah terus aya. Ya barang-barang enggal itu. Anu barang-barang kapungkur nama tos Ya raya. aya. Nu sanesna Pak. Nah, cuman gudang-gudang eta nama eta mah aya di kawan sini saya mah dianggo ayam gitu deng. Ieu mah aya gudang kosong. Ieu gudang kosong. Paling saya ngajar udah nah ieu Ayo, kapungkurna bilang naon Pak? kita ya dapat juga apa ke kalau misalnya sama di Kararonci neng Sanesna bisa nanti. kita sangat cair ya alat-alat ini nanti alat-alat Itu kalau kamar mandi mulai hari nama bisa nanti ya Pak. Nama orang kali bisa. Nah, terus cekak itu nya Pak. Hatur nuhun karena waktu sareng informasinya. Patunten bilih aya carita unggasan Nabi Muhammad. Nusak itu. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, kieu tah kaayaan ti rorompok paninggalan Walanda teh. Lamun urang aya ti dieu, urang ulah sagawayah dinu kalakuanana supados anu kajadian ti payun teh henteu kaulang deui. Abdi Cica Aisyah nyumanggakeun ka Dandi Mulyadi sareng Cindy Nurmalasari di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saudari Cica Aisyah di tempat. Cekap sakitu wae warta anu tiasa didugikeun ku sim kuring kapayunan pamirsa sadaya. Mugi janten mangfaat kanggo urang sadaya.
Wilujeng patepang deui di waktos anu kapayun. Abdi Dani Mulyadi sareng rekan abdi Cindy Nurmalasari. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.